Ayeuna baju geus disalin ya di jaket. Ayeuna bagian dinas euy ka Sumatera. Bebe heula ka wae lain mah edit. Eka mana Dedi? Geus gaya kieu. Eka mana? Yo moms, Dedi mah ayeuna teh ke dinas ka ieu ka Sumatera ka Tambang Timah. Doakeun we nya urang sek indit ayeuna. Apa Dedi? Ek dinas. Ning teh bebeja ka urang, mana tiba-tiba ek indit ieu teh. Ieu teh panggilan ning ti pemerintahan, jadi kudu pisan ka ditu ka Tambang Timah eta kudu ngurus di ditu pan. Ek sabaraha poe kitu dinasna. Ulah lila-lila lah. Aing mah sok ieu ningan hariwang. Lah moal lila ieu paling ge sabulan ya urang rusut di daguan mobil gitu. Ek tuluy we nya. Mangga. Om ya, doakeun nya sing salamet. Jung si salamet ya. Amin. Aing mah sedih ditinggalkeun si Dedi. Ieu teh tahun baru asa sarepik kieu ini kemarannya aja mah teh. Coba teh beuteung lapar, duit eueuh. Oh, pan si kasal asa loba hayam. Colong hiji euy. Aman euy. Gusti, ieu kandang hayam nih. Pabalatak ieu coba ya. Naon ieu? Karpet nu dikadiekeun nya. Selake euy ai secager suku cong benerkeun lah, cong halus deui. Barulah yang dahar balik. Weh. Kenaon sih didinya? Mang ieu tadi teh juga aya cara asup ka dieu. Lah, caruh mana? Pan aing kita tadi ge di jero. Oh, caruh ieu sia mah rek nyorong hayam heuh kehead. Anu ieu da tadi mah aya cara Paduk sia mah rek nyorong hayam heuh kehead. Rasakan. Ujang aing ke ditu lah. Nyorong hayam sagala sia mah. Ampun, nyorong hayam gini. Naon ieu? Hah? Ya tadi mang tuh nagoga rupun kandang hayam sih gana merek nyolong hayam aing gitu. Madog hayam. Cing, yang madog hayamnya goblok. Ih, geus mending kana bawa we tuh ka ieu, ka pengadilan. Ambil diponis 10 tahun penjara. Ieu geus taekeun dekeun. Oh iya gua. Taekeun. Cang bawa ke pengadilan lah. Cih, nah ieu salaki urang ka mana teh isuk-isuk ceput eueuh. Da jama eta masuk undat ini tepuluh lah mun bebeja deui. Tapi geus kada ieu meureun geus idem. Ah, tungguan we di imah. Atau bener. Neng, buka pantau neng, buka pantau. Ih, saha eta nu ketrok-ketrok? Gandeng pisannya. Kajero. Aya naon ieu teh? Yuk. Ieu teh saha atuh? Cih, geus teu wabuh. Ieu teh urang Dedi. Cih, nengeuna ditotopi maneh, buka gerak kantongna. Nih, maneh bawa tah, Dedi. Suut atuh tong gandeng teuing euy. Si kadengeun batur. Pan ieu urang teh tes di kundulan pan di sidang aing kamari teh. Sidang naon atuh maneh teh, Dedi? Lain ka dieu teh mawa duit. Betenang we duit mah loba ieu na kantong. Pinu sa kantong ieu duit mah aman. Alah, ieu loba-loba ting duit. Nah sabaraha ieu teh Dedi duitna mani pinuh kieu? Tah ieu teh duit teh 300 triliun tadi nama itu teh. Kan pake nyuap nih 5 triliun jadi tinggal 285 triliun deui eta. Mahi eta jeung ieu 7 turunan. Maneh korupsi, Dedi? Nah loba-loba teuing ieu teh.
Palingan botak atuh. Saeutik atuh sakitu mah. Lah ayeuna mah. Ieu we anteur sidang kadua ayeuna yuk. Sok pake pupin atuh, buat. Coba. Duh, ini pakai kemana dia? Can anu ka dieu, can anu datang-datangnya. Berarti ieu lembur aman wae euy. Cih, nih itu jika salaki aing rempetan bari di tengahna bonyok buana cilaka. Oh teh, astagfirullahaladzim. Geus teh aya naon ieu? Eta nu tengah kunaon baranyok. Iya tadi neng teh kepanggih rek nyolong hayam urang jadi di tenggelan. Nyolong hayam arurang terus eta ka mana dibawa ke kantor polisi. Ih panuh nek di sandaka ditutup ke kantor polisi. Geus awas-awas ya ngalangan abis tere dieksekusi. Mang turun nang. Mamang kejar mang. Selamat siang, Komandan. Siang. Ini Siap, ada perlu apa? saya menemukan pelaku curian ayam. Iya tadi rek nyolong hayam ya komandan. Ayam yuk, kemana kan ya, Mana Komandan? Langsung gebloskan wae kas ya, Komandan. Kudu diadili ya mah. Komandan. Oh itu langsung aja diblosin ke sel, soalnya selnya tuh sebelah kiri. Silakan. Hukuman 15 tahun penjara dan uang denda 300 juta. Itu masukkan aja ke sel lah. Oh siap Dan. Siap komandan. Masukin. Ayo lihat. Oh. Dan saya memenuhi panggilan untuk disidang. Dan gak usah ditahan, biar saya kasih suap aja. Mau berapa teh? Oh, yang korupsi kemarin yang 300 teh ya. Oh. Sekarang tinggal bayar denda aja sih. Cuman kecil aja 2000. Ini Dan, uang 2000-nya. Ya itu bayar dendanya Dan. Terima kasih. Dan. Jangan koruptor 100 triliun bayar denda 2.000. Sudah sepakali eta nu mulai hayam kuat 15 tahun 500 juta. Udah jadi hukum teh. Hukum nangis itu benar ya, Cing. Hukum di negeri ini memang sudah sangat tidak adil. Jangan koruptor 200 triliun ngan bayar denda 2.000. Dan gak usah ditahan, biar saya kasih suap aja. Mau berapa teh? Cih, nah iya salaki orang kamana ti isuk-isuk ceput eueuh. Nyolong hayam arurang terus eta ka mana dibawa ke kantor polisi. Anu ieu tadi mah aya cara. Ieu can anu ka dieu, can anu datang-datangnya. Berarti ieu lembur aman wae euy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.